Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Rian Basa dan Nurangga kelas 10 MIPA 2. Abdi bade mere nyaho cara pencegahan supaya kahindar tina virus corona. Virus corona atau COVID-19 nyaeta virus anu awalna ti kota Wuhan di Cina. Virus ieu atos nyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Virus ieu ngakibatkeun korban jiwa. Sahubung virus ieu teu acan aya vaksin atau obatna, urang cuma bisa ngecegah penyebaranna. Nu kahiji, urang kudu rajin ngumbah leungeun make sabun jeung cai nu ngalir. Salila 20 detik urang bisa ngabunuh kuman atawa virus nu aya di leungeun urang. Ku hal eta urang bisa ngacegah penyebaran virus corona ka batur. Cara nu kadua, urang kudu make masker. Lamun urang arek aya kagiatan di luaran imah, urang wajib make masker supaya urang kahindar tina virus. Cara nu katilu, urang kudu ngahindar tempat-tempat nu rame. Kusabab di tempat nu rame loba jalma, lamun aya jalma nu bersin, urang deket jalma nu bersin eta, urang bisa ngahirup partikel-partikel atawa virus anu kaluar ti jalma nu bersin eta. Cara nu kaopat nyaeta urang tetep di imah. Cara ieu nu paling efektif. Kusabab di imah cuma aya keluarga urang jeung urang. Sakitu wae video ti abdi, kurang leuwihna menta dihampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.